Ayu dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere. Asal-asalan aing geus burit kita ya. Nah, ini we si Oding ya? Oding? Wah, aing jajar lagi disumputkeun ku bapak aing. Sok buru jejer maya 2. Aya. Ono maneh. Boga 2 gitu. Hayu atuh aya mah. Wah, aing nya di kamanakeun ga aing teu kapanggih ding. Di mana? Tungguan aing boga 2 mah. Ke mana bisa? Iya Pak. Engke sampo mah. Erek di ngajaran dibeli. Ya Pak. Naon? Bisnis sampo. Ayo Modal itu. Modalan gitu. Ding. Nah, atuh leuleutik heula sakintal. Sia kana jadi kana sampo goblok. Panek nguseup. Kira-kira ka harti mah. Erek lah dibeli. Bener Pak dibeli Pak. Sok ari bener mah sih arek diajar usaha. Ding. Tungguan ding. Tadinya aing. Ih nakal di Pareman. Jadi kana sampo si anjing jejauhanan ngajak nguseup kana meuli sampo. Lieur si ieu mah. Mana tuh Pak? Ayo beli nih. Beli naon? Beliin sampo itu bisnisnya si Oding. Bener. Ya atuh tah 100 mah di TF. Seberapa? 100. Nah 100 mau mahi pakai 2 kintal itu nanti nah 200 sok. Besok atuh di TF-keun Bapak. Sok kan biasa tah nomorna aya. Tapi sing bener rek usaha teh. Bener. Geus can. Tah ulang ke teh duit eueuh sia teh usahaan teu. Nu ngaran usaha mah aya rugi aya untung. Nyambaran lamun Ulah lebat saliweura intina mah. moal. Ulah nguseup teuing kade. Kudu lamun rugi meureun kudu narimakeun kumaha deui amun untung mah Atuh perhitungan heula nanyakeun heula ke pabrik. Meulina sabaraha pabrik, maneh kudu di bahan pabrik meulina. Oke teh nya. Heeh. Dinungakeun Bapak. Aya kahayang si kehe. Ku aing di modalan rek usaha masih saku kumakeun lain nyaho heula. Bener teh usahana Junun. Ding. Cia. Nungguan di dia ding, lila ding nungguan nih. Lila. Sia naon maksud jadi kana sampo? Nah, kan yuk. Bieu aing kerta telepon anjing maneh nya. Keur nguruskeun ngusup da bapak aing tuh kangen gerak. Anjing, untung aing pinternya. Terus kumaha? Aing tadi nguruskeun ngusup teh jadi kana sampe aing api-api bisnis. Naon teh sia. Tungtung nama aing di modalan dibere duit. Aya kan ngusupan keur tiket. Sugan-bugan sampe ku aing ditanyakeun ku aing. Kasihna di duitan ku aing ku anak aing. Bisa nambah. Waduh, keur ngaropi euy. Ngopi naon Jang? Mijep bew, Bang. Bang. Nanti mana mijep bew? Aya erek. Hayang atuh aing. Iya tuh. Lambung eta mah kurut. Teu na urut. Aduh. Aing dia budak euy, aya kahayang leuheung Jang. Naon? Si Faisal cenah. Pamenta modal cenah aing kuliah sampe cenah. Sampo. Henteu boga sampe. Oh, Bang sampo teh. Keun ku aing gede-gede dibere modal yang nyaho. Sugan we bener. Teu daekeun we usaha cek aing ge geus gede ge. Mentaan duit ka aing we. Peribasa teh aing ieu. Si Sarodi nya teh nu ngajak Bang orang goblok ting ngusup wae. Oh, dari Sarodi mang ngusup wae, Bang. Bang udulan eta Bang ngusup teh. Kan wae atuh Bang, ada teh budak mana mah. Lain ku adatna jang pan heueuh mentaan we duit ka aing da ngusupna di balong eta mah nu mayar. Mun kawalungan mah leuheung. Ai duit teh gablek. Oh eta mah anu ka balong mayar. Nileman cenah leuheung mun sok meunang cek aing oge. Pagawean di onong we tara meunang, mun meunang mah leuheung aing meureun bisa mah islau. Tadi mah cek aing ngomong cenah Pak minta duit cenah. Diajar bisnis jeung si Oding lian sampe cenah. Oh, dibere modalnya, Bang. Dibere ku aing leuletikan we 200 heula. Hayang nyahokeun ku aing diajar usaha. Iya betul. Dititah belian sampo ding.
Ngantah. Ini kena pakai nguseup duit banyak. Aku masih ya salah. Iya jujurnya yuk. Eta. Betul lah. Aduh, aing teu ngeurah beuteung jang lu ka WC aing. Jom bang. Iya, bang kurang sana aja. Ya. Ka mana? Ayo perlu bangnya. Oh, atuh siap. Jangan ayo. Siap, Mas. Jangan ayo. Oke. Bang. Daftar cantik. Hah? Geus 2. Ya. Mentah lah keresek pak kamu natuk ya. Ngajang naon? Jeung wadah eupan asa teh. Nanti kumaha eupan. Siap. Ah, yuk. Minta keresek kan? Jeung naon sal? Nguseup mang jeung wadah eupan nya ding. Nah kalau ngusip sal, pan tadi cenah rek bisnis sampeun si Oding. Nya macet sarang. Pan tadi ngobrol jeung bapak. Nah, eta mah tupan variasi budak ngora kumaha we atuh ang. Lamun bebeja nguseup mah moal dibere, jadi bebeja naik melian sampe. Jadi, Saulah kitu. Pamali ka kolot mah ulah kitu. Bohong. pan ai minta jeung nguseup mah moal dibere. Nah kumaha? Jadi bebeja we melian sampe. Kan ambil meureun sorangan mikir kita usaha teh. Pan ke ieu mah masanya engke ge pada masanya mah eureun ieu, ang. Karunya sal ka kolot eta sakitu geus ngamodalan kumaha. Geus buru karesek-karesek ieu. Karunya. Oh, jadi gitu sia minta duit ka aing buat tek melian sampo tek nguseup. Aduh, anjing, ieu mah cilaka goblok. Cilaka gede ieu mah. Terus mana gua lupa ini. Jadi sia teh bohong ka aing kahet. Henteu pas Sia teh nyebutkeun rek bisnis sampo sia teh babak. Kata aing. Mau ngajak we nguseup tah. Si Oding. No maneh nu ngajakan ge aing atuh ngajak hantu. Sia Oding mah mau bangor babak. Aing tadi nama ek sorangan bangan si Isal nelponan wae. Bohong katang nyebutna. Eta sia teh kadikan lah. Ek misi sampe segala. Kadikan. Ieu teh tah. Ieu teh tah. Aing dialungkeun tah. Anjing, jijir aing sa. Coba jijir mahal goblok. Sia teh kos nu teu sarakola babak ka kolotna bohong sia nyebut menta modal lerek melian sampo kehet. Kalau kang nguseup sia teh. Si Oding ya pan ngajakna Maksa maksa. aing pan sia nu nelpon Tadi ge. sia cenah ngomong Ya ku aing pamana goblok sia teh nya kunyuk teh. bebe Jawa cenah ek mulia naon ame dibere. Asya mah kakak. Tika Sia goblok. kehet sia teh mentong ngajak ting pangor si Faisal cek aing Anjir bang aing geus teu wani. Sok aing kan dia duit teh Faisal mau beli sampo mah. Kehet sia teh ngabohong wae. Aing sabenerna mah geus teu wani ngajak teh bang. Sia kunyuk pamawana lah modal sia. Sok punya tadi kan dia. ngajakan Ngomong ka aing kehet sia nya. tah. Aing mah. Sia ku aing sekali-kali deui. Ku aing dijekok sia kunyuk. Heuh bang. Geus cek aing ge, aing mah moal sangusuk di. Nah, sia ku aing ngabohong. Sia deui ngabohong wae kehet teh. Bukan cek si Oding, Ku Pak. aing geus atok ku aing sing 2 juta ge di modalan, ari bener mah. Sia anu bawa di bangor pada teh. Sia tuh dah goblok tuh. Jadi Naon? jejer aing request goblok. Padahal teuing jejer Gantian sia gantian jejer aing. jadi kudu aing nu ngagantian Oding. Pan gara-gara sia nelpon ka aing ngajak nguseup tuh dah. Jadi jejer aing potong tuh. Kapan sia nu mimitin lagi na kumaha sia mah? Sia. Ribut aja aing goblok. Kader. Ribut goblok. Ya ngusep ribut balik. Aing nu beunang nama goblok lah. Jejer aing. Jejer sia ieu nu aing. Jeung geus ayo cang ge. Singgung ka kolot teh. Geus, mangsud kare modal. Pan kumaha da Udah urang ulang nguseup di nguseup deui karunya ka kolot. teu purun usaha teh an. Ih, purunkeun usaha mah. Yang na nguseup ulin. Ulin mah ulin, sal ulah ngabohong ka kolot, karunya anu meriji mah eta teh ka kolot. Pamali sal. Pamalinya. Oh. Ulah ngabohong geus. Jadi kana balik wae. Nang balik ka atunya. Ah, jom. Ada singan. Duit kalau teh teh nyoladang naon. Oh. Tubuhan gitu. Aing euy poekeun pisan euy. Geus isukan ulah gitu-gitu deui. Gara-gara nguseup. Aduh. Goblok. Aing deui nu beunangna teh. Coba duanana dirikaskeun teh si anjing. Ah.